suci ilang bulan kurinyung taun sok bineng kabanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang pate-mate makarap hantir angin kadar tinu kawasan bakal kasorang jeung karanapan ganja semua seperti anu karanapan bukaula kiwari kumaha teh ade jauh tina panjang ka jauh tina dugaan salarea loh perkawis naon si cepot jadi viral oh viral kumaha ade maka rek dijieunkeun tuma di sawarga maniloka oh para dewa para kecebarkeun berita saemara saha-sahan bakal bisa yang kalah astajiga atau si cepot bakal menang hadiah ti para dewa hiji-hiji dan negara anu teka pangaruhan ku dewa lintang tiwa Prabu Yudhistira Raja Amarta say malahan si cepot jadi istimewa dijaga pusat apeh apalatur negara pangpangna ka mana negara loh semua sabab negara Amarta boga keyakinan boga pamadegan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat loh say cepot dijamin kaselamatan maneh ku kaula bot sapanjang Gatot Kaca masih kene haya sapanjang Gatot Kaca masih kene hirup dijamin keselamatan anak boy mano mate ulah gede hulu bot ulah jadi polontong maneh bot aing nu maka bebela topati jiwa raga nyawa lo penting si cepot selamat bebeakan Tua Prabu Yudhistira memang kieu kuduna salaku pamimpin kudu soson-soson pikeun ngangkat harkat derajat rakyatna sabab kaula rumasa digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat ayeuna rakyat tertunggara aing bakal bebeakan cepot dijamin keselamatan maneh ku kaula bot langsung ieu Raden Gatot Kaca maksad bade ngureling ka tepi wiring anya celang kapadesaan bilih aya mau